merdeka. Hade euy, hade. Para wargi sadayana, dina dangat ayeuna aya hiji dongeng baris ku simkuring dirugikeun. Nyaeta patali sareng ayeuna hiji karyaan anu disebut Pesta Demokrasi. Dina karyaan eta ya salah saurang calon wakil rakyat. Eta anu disebutkeun calon wakil rakyat teh naik ka luhur panggung. Maksudna rek pidato atawa kampanye bikeun ngampanyekeun dirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat merdeka. Saudara-saudaraku semua, para rakyat yang hari ini telah berkumpul di tempat ini, pilihlah mereka para wakil-wakil rakyat yang peduli akan rakyat, yang mencintai rakyat, dan akan mensejahterakan rakyat. Nanti di Pesta Demokrasi, kami semua, khususnya saya, berharap untuk dipilih oleh saudara-saudara semua. Dan saya akan duduk di legislatif menjadi wakil dari saudara-saudara semua. Di mana tekad saya untuk berangkat menjadi legislatif nanti adalah untuk berjuang untuk rakyat, berjuang bersama rakyat, mensejahterakan rakyat, menjaga dan memelihara persaudaraan dengan semua rakyat yang ada. Untuk itu, pilihlah saya, jangan lupa. Nomor 7, Dadun Sirot. Pilih saya, Dadun Sirot nomor 7. Berjuang untuk rakyat, bersama rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Merdeka. Beres pidato Dadun Sirot turun tina panggung. Eta di jero ruangan meni bener anu keprok, anu gogorokan. Hidup Mang Dadun Sirot, hidup Mang Dadun. Mang Dadun hade euy. Ini suara rea kawehanana. Padahal sajroning eta bari turun tina kur panggung teh Mang Dadun Sirot ngagerantos tina hatena. Katipu sia ku aing. Padahal aing mah ngomong jeung raya teh waduh. Dadun Sirot ngagerantos sebab eta mangan saku tipu daya cek manehna dari sebuah politik teh. Geus beres acara bubar di jalan eta rakyat anu ngumpul harita minuhan gedung sehingga rentas dina hatena masing-masing. Dasar parodonya kabeh. Eta nu kampanye nu pidato teh padahal hidup-hidup kuring dengan aku ngobrol manehna we ngabubungah. Padahal teuing ngek dipilih henteu nama hanya eta atuh. Orang mah rakyat yang bobodo padahal orang bisa ngabobodo rakyat. Cek rakyat nu hadir.